Digawein teh loba keneh ieu jarami naonan kan kakarari ieu ya. Pabetkeun lah ka belah dinya tah sugan aya suungan biasana mah dari nu kieu teh loba ya tapi eueuh belah dieu mah. Wah tapi eta jarami loba. Bangun belah dieu ya suung mah biasana sok lobaan ya. Coba ya di dia ya. Ayo we nya coba ya. Wah ieu mah juga badak ya. Aku ninging ieu suung teh euy badak. Aduh. Bangun jeung Umi. Ajo gerak oki kan itu. Aduh, sia kunaon oki. Sarapan baru dah ke kamar teh. Can, balik kami hayu. Urutannya. Mulai. 1 2 3 4 5 6. Aduh, teboga udud euy. Wah, di dieu yang meureun sugan lauk teh ieu butuh kelawe sugan we lobaan nya. Ya. Ini si abang-abang mau kabarin amatan kayaknya kan. Lagi keupdate lagi. Ini guys. Paredo beno euy. Aduh. Amat. Kades ya? Kades ya? Kadieu. Aya naon ieu teh? Naon maksud maneh maledog? Maledog naon ieu teh? Aing keur ngusep ku maneh di baledog sia mah. Maledog naon ieu teh? Sia mah sugan kudu dikieu ku aing. Hari itu. Sing si udung oge. Karasa. Kayak kena setia tuh diaduk-aduk ya. Kementerian mengajarkan kabar. Nah, kode ini kan nama sing menang sianya. Kasep dah. Gimana sianya? Ada ke mana? Kunaon dong? Kunaon? Karek ngabarkeun hayang. Bapak majikan urang di sini parah kan nyahuan ketok siap kebugan. Aduh pan takut istri. Ya, siap. Itu bagaimana? Awas pengen ngadu hayang. tapi nya. Duh, kayaknya harga itu heula. Oh, heeh. Ya ulah coba azan nya. Ayo nama siapa tuh mana? Sila waing sia teu diabarkeun nya. Kayak waing diberi makanan enak spesial buat kamu jago. Nah. Aduh. Ka mana? Pagawean mah ngadu hayam moe teh kumaha sih? Itu lain. Lain eta hayam geus cekelan. Arek dibikeun. Bohong. Bener. Bohong. Asli aduh. Bayi mah teh hayam diisuk hayam moe teh kumaha sih? Lain arek Bohong. Dibikin bohong.